Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang di sarang simkuring, Pun Nazarudin Asyhar di kanal. Dina rubrik carita pondok atau napi carpon, anu dina danget ieu baris midangkeun carpon karya Caraka, anu judulna Neangan. Ieu carpon teh kantos dimuat dina antologi Kanjut Kunang, prosa jeung puisi Sunda Sabada Perang, wadalan Balai Pustaka 1863. Lajeng aya dina kumpulan carpon judulna Neangan anu diterbitkeun ku penerbit Kiwari Bandung 1862. Ieu buku kumpulan carpon Neangan teh kantos diterbitkeun deui ku Rahmat Cijulang tahun 1885. Carpon Neangan kenging Caraka ieu kantos ditarjamahkeun kana bahasa Indonesia ku Aji Prosidi tur dimuat dina buku Dua Orang Dukun. Sumangga kaca mitra sadaya urang sami-sami Bandungan, carpon Neangan yasana Caraka nyangakeun. Rebun-rebun hudang moro pukul 7 digawe. Pukul 2 mulang dahar reureuh. Repeuting sare isuk-isuk hudang deui kitu jeung kitu. Bulak-balik saban poe 24 jam saban minggu saban bulan mang taun-taun. Kudu hudang, kudu moro pukul 7 digawe, kudu dahar, kudu sare jeung sababaraha kudu deui. Lalakon hirup jero sapoe sapeuting. Hirup tungkul karena kudu disengker ku waktu. Kuring nanya ka kuring, nah kitu kudu nah hirup ku melendang di dunya teh. Bet hirup diurad ku waktu, dihalangan, teu yasa sakarep ingsun. Tuh manuk, hiber, kakalayangan di buana panca tengah, sakahayangna sakarepna. Mun eunteup di mana celegna, mun nyayang di mana daekna, eueuh nu geureuh. Taya nu nyaram, taya nu open, merdeka. Kuring indit sanggeusna diidinan perlop. Reka mana duka teuing. Incah teu diajam ti tadina, teu puguh nu dituju. Reka mana bae anjogna. Sugan mah rek nuturkeun indung suku bae cara nu pundung. Rek naon duka teuing. Kawasna mah rek nurutan manuk. Sarung polekat kopeah make milu diasupkeun kana rangsal. Kabeneran make boga keneh rangsal urut berjuang baheula. Jabati eta teh make dijejalkeun ku babakelan dahareun. Ti antarana kornet sardencis 2 kaleng, malah rokok mah make mawa aya 5 bungkusna. Termos wadah cai teu katinggalieun. Pamotretan di Sorendang cara wartawan potret. Jog anjog ka stasiun beli karcis, sarta tekung silila kareta api teh geus ngaleong. Keur teging hate. Barang kuring nepi ka pangeureunana kareta api leutik di tengah-tengah antara pasir jeung pasir. Sageusna kareta api ngaliwatan jalan nu pungkal pengkol bet hayang turun. Sanajan karcis tacan nepi ka tempat nu dituju oge, dahari tah hayang turun, dah hayang nuturkeun ka hayang teh turun we. Jut turun manggih jalan satapak katonggohkeun, kuring lempang mapai-mapai jalan huni. Lempang antara kebon jeung kebon, nanjak mudun mapai reuma ngurilingan pasir. Panon poe rek nengahan, nong toreng nojo kana beungeut, kesang luut leet bet ngarasa berat babawaan sakitu teh, moal leuwih ti 10 kilo. Di tengah-tengah reuma nu harita keur meujeuhna digarap, kuring nenjo tangkal ngarunggunuk bangun iuh. Kuring reureuh, diuk nyang hunjar lambar, ngarasakeun hareudang ketebak angin ngahiliwir, tiis nyecep sumarambah saluar awak. Nenjo katongoh, pasir bulistir, leucir kawas tonggong nu keur tungkul macul, rentul di dieu di ditu nu keur digarawe, nu jauh jiga tunggul hirup, buligir teu dibaraju di alam nu sakitu nong toreng na panasna.
Kesa ngucur nyak celakan, keluar ti saban bulu badan, nyiraman taneuh, nambahan gemuk di mana tapak pacul geus waktuna dipelakan. Jongjon tentrem ayem, teu hoream ku lega, teu sungkan ku panas. Ngecruk tungkul 3 lider ku kaayaan sakurilingna. Sakali pamotretan kuring dicetrekeun. Kuring kurah koreh muka babekelan, sasarap kula lemper. Ana terojol teh barudak aya 5, nu panggedena kira-kira umur 10 tahun, malah nu saurang mah ngais budak nu kakara setahun umurna. Manehna ngariung ka kuring sanggeusna digupayan supaya dareukeut. Arulutud ngan nu panggedena nu make calana teh, nu mawa budak leutik teh, cenah mah keur ngasuh, da emakna keur mantuan bapana ngaragjukut. Sanggeus ku kuring dibagi roti sakeureut sewang, eta barudak teh dipotret, ngajajar, nu saurang mah dipotretna teh meungpeunan beungeut. Kesanggeus tuus rangsel diberesan kuring indit deui dituturkeun ku barudak. Henteu terus nonggoh tapi mipir pasir. Sarta waktu kuring dimumunggang turun ka lebak, barudak teh teu terus miluna, tapi ngajajar nyalengir nenyo kuring sosorosodan dina lamping. Di antara pasir jeung pasir nu bulistir, ngocor walungan leutik, caina canembrang herang, sapanjangna walungan teh ngampar sababaraha kotakan, umpak-umpak nu harita parena keur gumunda. Dina tepungna suku pasir jeung pasir kokocoran walungan teh. Katenjo ku kuring aya batu gede namprak. Sarta deukeut eta batu gede teh aya tangkaloa ngarunggunuk. Kabita bangun genah. Jika nu hayang didiukan eta batu lempar teh, kuring eureun gek diuk atuh rangsel dilaan, ditunda disagigireun. Lega, nenyo alam narawangan teu cara di kota. Asa heurin, asa leutik, sundak sundul, deukeut dedeleuan. Tangga da kapindingan ku tonggong pasir, katenjo jauh ngalumbuk, gunung semu paul. Narilik kagigir ka sisi-sisi walungan, galengan ting raringkel, racung tuturus kacang jeung jaat. Beh tongo saeutik kira-kira aya 15 meter anggangna, aya pancuran caina ngagelenggeng, diauban ku tangkal nu ngaroyom nyuhan tampian. Ana disidik-sidik, bet aya nu keur mandi, ngoyok, ngucur kana pancuran. Sorangan, nangtung sakadar dituruban ku samping, ti luhur nengah tonggong ti handap luhureun tuur, pernahna ka kuring mah nukangan. Mek prekandang daunan, kawasna mah daun kamalandingan, pek dikasaikeun ka saluar awakna, meureun minangka sabuna mun cara urang kota mah. Kabeh ti luhur ka handap nepi kana dampal suku dikosokan ku daun meunang mek prekan teh. Jongjo nu keur ngoyok atuh kuring jongjo nu nenyo. Panghawakan lenjang, ngeusi, pepel, munel, tetela. Lain lalaki da buukna ngagebay panjang. Nenyo kulitna rada teu kaharti. Nah di tengah-tengah antara mumunggang jeung mumunggang bet aya kulit kitu. Kulit sari bodas lain, hideung lain. Hideung jeung bodas diadonan, diaduk dijadikeun hiji, kulit naon pingareunana. Nilik kana rampingna badan, dilapis ku kulit naon pingaranna teh, ras inget kana dongeng, bahwa ieu teh ipri ngadon mani. Pamotretan ku kuring dicetrekeun. Beres pamotretan bet hayang nyaho beungeutna, piraku mun awak sampulur kitu ngabogaan beungeut goreng patu. Manehna sanggeusna beres mandina tuluy ngisikan, sarta sanggeusna ngisikan, bari terus make samping baseuh nungan sametuur teh, ngalangkang gambar cangkeng, bujur, terus kana pingpingna. Baju kabayana henteu dipake, tapi disampaikeun dina tak-takna. Jung indit teu luak lieu. Leumpang mapai galengan sawah nu legana ngan 30 cm ngelek boboko. Sanajan kuring ngabandungan ti mimiti keur mandi nepi ka inditna, malah nepi ka keur leumpangna dina galeng, ari hayang nenyo beungeutna jiga naon mah teu kasorang. Ngan sakadar nenyo ti gigirna, kitu oge rada kahalangan ku buukna, da terus dirumbaikeun meureun ngarah tuhur.
Nenyo pipit digigirna saeutik, rasa geus bisa ngagambarkeun yen eta ipri geulis. Penasaran hayang sina ngaliek, kuring ngabaledogkeun taneuh kana galang deukeut nu ditincakna. Teu disangka bakal kitu na ari Soledad teh. Atuh labuh ragrag tina galengan luhur, reuwas meureun dumeh aya nu ngagorobas, nyaeta taneuh nu ditenggorkeun ku kuring. Aduh, manehna ragrag kana kotakan, boboko nu dieusian beas meunang ngisikan teh lesot tina leungeunna, beasna awur-awuran. Kuring buru-buru luncat rek nulungan, kasampak teh keur ugil-ugilan bae tacan bisa hudang, ku kuring dipangku dijungjungkeun sina nangtung. Ret manehna nenyo ka kuring, atuh kuring nenyo ka manehna. Ayeuna mah kuring nenyo sidik kana beungeutna, lain bae awas kana beungeutna wungkul, tapi sidik sapuratina sakur nu aya dina beungeutna, panonna, irungna, bibirna, sungutna, pipina, jeung gadona. Teu jauh tina sangkaan. Caturangga kolot teh tetela bener. Lamun pangawakan kitu, kulit kitu moal salah, beungeutna oge kitu. Mojang ngora keneh pisan geuning, mun lele teh mah keur meujeunna ku meuheur, kakara 15 tahun kawasna. Manehna ngabetem kuring pireu. Bari ngagosokan leungeun nu pinuh keuleutak manehna tungkul. Tuluy luwak lieur meureun neangan bobokona. Ku kuring bobokona dipangnyokodkeun. Nyeh manehna imut saeutik, bari nampanan boboko. Leos indit teu basa teu carita, sumawona nganuhunkeun mah. Malah leumpangna teh kagancangan. Kuring olohok mata simeuteun. Kira-kira geus rada jauh beh tonggoh manehna ngareret nyeh imut deui. Leos les duka ka mana nyalingkerna. Kuring buru-buru balik kana batu lempar urut nyerangkeun tadi teh. Top rangsel, top pamotretan, gajleng leos rek nuturkeun. Mapai jalan satapak nu lidig nepi ka tempat waktu tadi teu kanyahoan ka mana leosna teh. Terus dipapai tepus, ana jog teh geuning aya lembur dina lengkob. Dipapai unggal imah kabeh kosong, meureun tacan daratang ti pagaweanana. Kabeneran imahna di lemur eta teh teu loba, 11 imah, atuh kukurilingan unggal imah, sugan aya nu muka pantona, sugan papanggih jeung nu tadi. Tapi weleh, reka saha nanyakeun, taya budak-budak acan. Tungtungna kuring diuk ditepas nyarande kana tihang. Tepuguh ngaler ngidulna. Imah nu didiukan tepasna teh hiji imah nu panggedena. Satu kangen imahna aya leuit, beh dituna aya kandang munding. Ku bawaning tepuguh cabak maksud teh rek ngabaheuhai nangkarak. Na ari ngareret, bet nu tadi datang, tapi sampingna nu jeblog ku taneuh urut labuh teh ayeuna mah ngan baseuh wungkul. Kawas namanya lingkar terus balik ka cai ngumah nu jeblogna. Manehna kageteun nenjo kuring geus aya ditepas, terus kapipir imah, sup ka panto dapur imah ieu pisan. Nyi, ceuk kuring. Ieu teh Bumi Nyai. Sumuhun, jawabna, bari terus asup ka dapur. Kuring teu wani terus ngudag nya balik deui bae ka tepas, gek diuk deui, teu kungsi lila. Panto ti tepas ka imah dibuka, jol manehna kaluar bari mawa samak, terus diamparkeun. Ayeuna mah geus nyisiran. Di baju sagala, atuh sampingna makin tuhur. Angkat ka mana bapak? Ceuk kuring. Di sawah. Terus asup deui ka imah teu kadenge sora-sorana deui. Sabot ngarep-ngarep sugan daek ngelol deui, jorojoy hate kuring nanya. Nah ieu budak awewe teh parawan atawa rana atawa boga salaki? Pertanyaan nu moal bisa dijawab ku kuring. Da puguh budak awewena oge, bangun ngadedempes bae di jero. Udud geus sababaraha kenyotan, geus beak sigaret aya tiluna, bet teu daek ngelol deui budak teh. Ari kurunyung teh aya lalaki kolot, calana sontog hideung pinuh ku taneuh, sukuna baraseuh, kawas nu tas babersih, sarta diiring ku budak awewe teh. Moal salah bapakna, da piraku ari salakina mah geus sakitu kolotna. Kuring buru-buru nangtung nyampeurkeun manehna. Bapak, abi teh kumawantun, teu aya nu kagungan bumi, tacan kungsi tamat kuring ngomong, bapak teh geus ngajawab. Nuhun bae keur salinggih mah bapak. Kuring hareugeun, nah jelema nu sakitu kolotna teh bet nyebut bapak, da meujeuhna mah nyebut ujang.
Bapak teh Santara? Manehna ngomong deui, sajongjongan kuring ngahuleng. Nah, nu matak disebut Santara, tapi kuring kaburu inget, nyai kuring imut. Abdi mah sanes, jelema biasa bae, ceuk kuring. Eta meureun sapeda kuring make papakean sarua hejo cara tentara, padahal papakean kuring mah harita teh drill sepe teh ya, teu hejo-hejo teuing. Manehna asup ka imahna sarta teu kungsi lila. Jol datang deui bari mawa gelas nu dieusian bakomole katut daun kawungna. Nyai, geurana ngercai buru-buru haturan tamu. Manehna nita. Bapak teh reuas aya atau aya kata tamuan teh. Bade aya pikir saeunaon sumping ka lembur singkur teh. Ah, teu kedah reuas-reuas. Abdi mah saja ulin bae hayang terang pilemburan. Di mana tuh panglinggihan teh? Abdi teh di kota. Bari ngareret kana erloji, geuning harita teh geus pukul 4 sore. Kumaha bapak? Abdi teh tangtos kawengian. Atuh nuhun bae nu aya bapak mah. Kar sarurumpaheun make kulem sagala mah. Mung nya kitu. Budak awewe teh datang nyodorkeun panimbal jeung cacangkir. Kuring ngareret ku juru panon, geurentes hate ngomong, geulis. Tapi aya bedana jeung geulis kota teh. Ari si nyai mah kawasna dasar budak gawe. Ramona teh teu marcut cara ramu geulis kota. Nyai, emak geus datang. Yeuh, bejakeun ka emak. Nyayagikeun tuangeun jeung mencit hayam kitu. Ayeuna kuring nyaho tetela, yen eta budak teh anakna. Tapi naharana atawa parawan. Jol awewe kolot nyampeurkeun, harempoi diuk pok ngomong. Haturan bapak. Eta geus pok deui bae nyebut bapak. Atuh bari kalamas kalemes kuring ngajawab. Nuhun ibu. Manehna diukna teu lila terus pamitan deui rek ka dapur cenah. Babawaan kuring kornet jeung sarden cistea dipasrahkeun ka emak. Basana teh, "Eulah, lauk kaleng." Loba pertanyaan bapak ka kuring, babakuna nanyakeun kumaha kaayaan di kota, malah make nanyakeun keur usum naon cenah di kota teh. Kuring permisi rek ka cai, geuning caina teh salemur eta mah katampian urut tadi teh. Saban imah katenjo ngarebul. Sarta kadenge ayeuna mah sorarea jelema di imah-imah teh. Malah barudak oge loba nu diburuan arulin. Atuh nu ka cai ngabrul. Peuting geus mimiti reupreupan sarta waktu kuring datang ti cai kasampak si nyai jeung emakna keur sasayagian dahareun. Di tengah imah dina samak rubak ngajajar sababaraha piring. Ti antarana aya goreng daging hayam, sambal jeung lalap kacang jeung cicipir teu tinggalin. Rupana ari babawaan kuring mah henteu disuguhkeun. Tuang oge bapak malum di kampung, mangga atuh nyangakeun, ceuk emak. Teu kungsi ngadua kalian kademek kuring dahar. Da atuh poe eta mah dahar sangut teh ka karaharita. Kuring dahar teh dibarengan ku bapa. Hareng sadahar kuring pindah deui ka tepas sarta teu kungsi lila. Saurang-saurang tatangga pada daratang, lain bari lalakina tapi awewena oge katut anakna dibawa. Datangna teh henteu lengoh, aya nu mawa beureum sampeu jeung gula kawung, aya nu mawa jauh ambon, aya nu mawa buras, kabeh disodorkeun basana teh hayang katuang ku tamu. Kuring diriung, atuh teu bisa-bisa oge, datara ngobrol lila-lila teh. Harita mah maksakeun maneh. Tangtu mun di Bandungan ku tukang nyarita mah, obrolan kuring teh moal teu ngaler ngidul. Mimiti nyaritakeun kaayaan di kota, leos kana agama, terus kana tatanen, pendekna sagala dicaritakeun. Sanajan kitu, duka kumaha kaanggapna, kabeh pada ngabandungan, jigana teh taya nu teu resepeun. Nepi ka pukul 11 kuring ngobrol teh sarta sanggeusna tatamu tatangga marulang, kuring diangkir ka jero imah. Di jero imah di sisi bilik, kuring nenjo kasur ditilaman ku samak sulam jeung anggal galade teu disarungan. "Gerak kulem bapak," ceuk emakna bari nunjuk kana kasur teh. Teu ngadua kalian deui kuring terus ngagelehe. Sajeroni ngagelehe hate kuring nanyakeun si nyai, nah geus sare kitu atawa ka mana? Bet terus rasa, teu kungsi lila jol mawa samping kebat. "Ieu keur kampuh." Bari ditampanan kuring rada lila mencerong,
Tapi budak teh terus balik deui ka kamar teu embol-embol deui. Bareto zaman ngungsi kuring ngalaman mondok di kampung. Ti harita mah kakara ayeuna ngarandapan deui. Tiis ceuli jempling teh dedengean seperti di kota. Nu kadenge ngan sora jangkrik jeung bangkong. Nangkarak bengkang sakitu tas capek nah habet teu geureup sare. Lalembutan bet asup ka kamar leutik nu aya di jero imah eta. Kumalayang kana panenjo tadi ti beurang, dicai, keur mandi, keur lempang dina galang, labuh ti gobrag kana kotakan, dipangku, imut. Nyaho ayeuna mah ceuk hate kuring. Si Nyai teh teu boga salaki. Tina sela-sela bilik ranteng cahaya panon poe asup ka jero imah. Areret kana erloji sing horeng teh geus pukul 10 beurang. Kuring kaberangan. Di imah sepi waktu kuring hudang teh. Nah pribumi sarare keneh kitu. Ditenyo pantoka tepas masih keneh ditulakan. Ngan pantoka dapur tulakaina geus nangtung gigireun panto. Sarta barang kuring ngadeukeutan panto bet aya sora nu karatak-karatak di dapur. Ana breh teh geuning si Nyai nyorangan. Manehna ngalieuк, ku kuring ditanya, "Ari bapa jeung emak ka mana Nyai?" "Tos ka sawah tadi ge enjing-enjing." Kuring rek ngomong deui tapi teu tulus, sarta teu kaharti nu matak teu terus ngomong, da kalah kabalik deui ka deukeut urut sare gek diuk sila tutug. Nyaburuh nyapatani, bet isuk-isuk teh geuning arindit ka pagawean. Hirup keur digawe atawa digawe keur hirup. Timbul geurentes hate kuring bari ngenyot udud. Aya bedana, ari buruh mah digawena teh dikurung ku waktu, ari patani mah sadaekna. Si Nyai datang mawa tetenong diasongkeun ka kuring. "Naon eta teh Nyai?" ceuk kuring. "Tuangeun." "Tuang?" "Sumuhun." "Acan si beungeut acan atuh." Ceuk kuring bari terus nyokot anduk rek kacai heula. Pukul 10 geus rek dahar, teu biasa, da biasana entas mulang ti pagawean pukul 2 teh. Kapan dahar oge aya waktuna, mungguh kaum buruh mah. Sabalikna patani mah daharna teh lain make waktu, tapi kawasna teh di mana lapar, di dinya dahar. Nya bae. Lain di imah si Nyai bae geus sepi teh. Tapi selembur eta mah geus taya budak anu cerik-cerik acan. Kawasna mah tinggal si Nyai bae sorangan di lembur teh. Kitu oge dumeh aya semah, nya kuring. Di pasir geus rentul deui bae cara kamari, jelema-jelema pada digarawe, sarta di saung-saungna ngelun haseup diriung ku barudak jiga nu keur barang beuleum. Balik ti cai ka sampak si Nyai geus ancemon, sisi bilik nungguan tetenong dahareun teh. Bari nyicikeun cai tina poci kana cacangkir, kuring ngareret ka si Nyai, manehna tungkul. Ari Nyai geus boga salaki?" ceuk kuring asa-asa. Teu ngajawab, kalah kaku mas kelemes. Lamun teu ngajawab, tandana teu boga, ceuk hate kuring. "Nyai atos ka kota?" "Parantos." "Sabaraha kali?" "2 kali." "Resep di kota teh?" Manehna ngabetem. Nyai daek upama ngumbara di kota?" Ngabetem deui bae. Ditilik dibolak-balik sepi budi taya ulat nu katembong bogoheun, boh ucapna, boh tingkahna estu sawajarna, beda jeung gambaran jero hate kuring, estu ning sabalikna. Nenyo nu teu bangun sono sifat nu taya guam beda jeung talajak mojang kota, bet matak nambahan sari geulisna. Ati beki kataji, raga jiwa si Nyai pindah kana wang-wangan pikiran kuring. Katenjo ku kuring, tina kubawaning sakedeung-sakedeung direret, polahna teu puguh, leungeunna nyaho tungtung baju, bibirna rapet, beungeutna semu beureum jiga nu ambek, tapi lain ngurangan manisna. Kalah kanambahan cahaya nu saumur kuring rarasaan kakara harita nenyo sifat-sifat wanita nu pahareup-hareup jeung pria. Kuring remen malah sok ngahaja di kota, manggihan wanita, gok paamprok, pajonghok, pahareup-hareup. Tapi ari nenyo sifat mojang kampung nu geulis mah kakaraeun teuing.
Tetenong ku kuring dibuka. Ayeuna mah lain goreng hayam dengan sangute, tapi pai selauk emas, angeun comrang, lalab seupan teu katinggalin. Kuring rarat reret, betna hataya kobokan. Si Nyai rupana ngarti, terus indit sarta tekung si Lila mawa kobokan di isi cai. Waktu keur nyodorkeun kobokan ka tembong ku kuring manehna imut. Hayu atuh urang dahar bareng, ceuk kuring. Manehna gogodeg galah gek emok deui sisi bilik kuru tadi. Kakara oge kuring ngahuapkeun sakepeul sangu, manehna ngolesed terus ka tukang. Reka mana Nyai teh? Manehna teu ngajawab. Ku kuring dituturkeun beterus diuk dina jojodog hareupeun hawu. Sarta ari geus kanyahoan teu indit jauh mah, kuring balik deui nuluykeun dahar. Nenyo talajak si Nyai kitu kuring bet leutik hate. Asa ampon sorangan, nu hayang teu dilayanan, tungtungna timbul nafsu murugul, angkuh ku kalalakian. Teu kaharti, teu pira mojang kampung, nepi ka teu bogoheun ka bujang kota. Keur tengah-tengah dahar teh buru-buru kokocok terus ka dapur gek diuk dina jojodo gigireunana. Manehna rek ngejat gancang ku kuring dicekal puhuleungeuna ceuk kuring. Calik, akang rek nanya. Manehna mencerong sakedeung terus tungkul deui. Nyai, kumaha lamun Nyai jeung akang di kota? Manehna melong sakedeung tungkul deui bari ngoreh-ngoreh parako ku songsong. Kumaha Nyai? Bungkem ngan ngareret saeutik. Kumaha? 3-4 kali kuring nyebutkeun kumaha, malah nu panutup mah make dibarengan ku nyampaikeun leungeun di letak-takna. Ku kuring kadenge lalaunan pisan, cenah. Kumaha Bapak Emak? Sugan ngan sakitu pi basaheunana. Tapi kuring geus ngarasa bungah, sakali deui kuring ngucapkeun, kumaha? Bari ditompokeun lalaunan kana ceulina. Aneh, bet ayeuna mah dijawabna teh ku gogodeg. Kuring bingung, dicoba sakali deui ngucapkeun kumaha, kalah ngabetem pisan. Kuring beuki bingung mangkaning hate bet jadi ngageter. Nyi, akang ayeuna kudu mulang ka kota. Hayu atuh anteur ka sawah ka emak jeung ka bapak. Nah manehna atoh atawa teu atoh kuring rek balik teh. Kuring teu bisa naksir. Da kalah ka manehna nangtung terus ka jero imah. Sarta katenyo ku kuring manehna ngentepkeun tetenong tea di turuban. Terus ka enggon nyokot ka rembong ditiungkeun. Kukuring kaharti meureun ngajak ka sawah tea. Terus main pire sagala hal ngan ku kira-kira nenyo ulat jeung kedep mata. Manehna keluar atuh kuring nuturkeun. Engke atuh ulah gancang teuing leumpang teh, ceuk kuring. Manehna ngan ngarere terus deui bae leumpang. Sarta lamun kasusul manehna eureun jeung nyimpang jiga nitah ti heula ka kuring. Pek bae ti heula ngan ulah gancang teuing, ceuk kuring. Manehna indit deui kuring pandeuri. Leumpangna gancang sakitu dina galengan leutik teh jojorelatan bari ngajingcing samping. Kira-kira geus saparapat jam ti kajauhan keneh katenjo bapana keur jongjon macul. Ari emakna duka keur naon da keur kurah koreh sisi galengan. Jog anjog ka saung kuring eureun. Da si Nyai oge eureun di dinya sarta sanggeusna kuring diuk, manehna indit deui ngabejaan bapana. Tekung si Lila bapana datang nyampeurkeun ka saung, malah emana oge datang diiringkeun ku si Nyai. Parantos tuan, ceuk emakna. Parantos emak, jawab kuring. Nuhun atuh. Abdi teh bade pamitan, emak bapak, ceuk kuring. Bade uih? Entong uih ayeuna kagok. Saya enjing wae enjing-enjing. Kagok kumaha bapak? Ayeuna tos tengah dinten kapan ti legok nyenang ka Jalan Ageung teh tebih. Lalakon 3 jam angkat. Atuh kahal teu nya kitu keneh. Jadi emutan bapak mah saya enjing bae. Saperkawis supados aya rujajab damal uninga jalanna oge. Kaduana atuh nyanak-nyanak jauh kanggo oleh-oleh ti kampung. Kuring ngahulang kawas nya kituna teh. Malah babakuna mah ku ayana pangandeg bapa teh bat atoh asa di aku. Tangtu ku sapeuting deui ngendong, sapeuting eta jeung namatkeun poe ieu kuring bisa nenyo si Nyai. Upami kitu mah sumuhun. Sumuhun gitu, saya kulam dari bae. Upami enjing bade muli atuh bapak bade ngajurungan si Aspian ngajajabkeun ka halte. Atan pi ka Jalan Ageung, bilih bade kana beus mah.
Si Nyai ngadengi kuring rek ngendong deui ngadak-ngadak ngalius micin banget. Nah atoheun atawa kumaha kuring teu bisa nerka. Jung atuh mana geura mulang bae ka ditu. Cau nu dipeuyeum mangkukna pipir deui teh aludang, canageun ka kota. Mana diiring ku si Nyai terus mulang, ari kuring mah jongjon bae di saung. Da sanajan diajak oge ku mana kuring mereketkeun ninggalkeun maneh. Atuh bapakna leos deui ka sawah. Ngajentul di saung sorangan, kesal tina diuk terus nangtung, nenyo sakuriling sampalan, nu dipelakan ku tangkal cau jeung tiwu, selang-selang heuleran sampe jeung tales. Bekal hirup Bapak Tani, hasil kesang Bapak Tani, ti barang cep dipelakan sanggeusna dipacul ditungguan dipiara dilongokan mang bulan-bulan kakare bisa kaala, kateda sesana dijual ka kota. Ladangna dipake meuli baju jeung samping atawa meuli uyah jeung tarasi, sakur nu teu jadi tina taneuh. Dibandingkeun jeung hirup kuring, digawe tempo-tempo teu kudu ngaluarkeun kesang. Sabulan sakali geus narima hasil tanaga jeung leuwih rea pangajina diukur ku duit. Bapak Tani, tukang nyipta dahareun tapi masih rea tina rupaning kadaharan nu tacan ngarasa kadahar. Urang kota di pasar tempat pangumpulan kadaharan mangrupa-rupa ti mana-mana bisa meuli jeung bisa ngadahar. Kuring nyamperkeun ka Bapak si Nyai nu keur jongjon macul, rek pamitan balik ti heula ka lembur. Mangga bae atuh geura euy, Bapa mah ieu ka Palang. Ceuk Bapa. Kuring leumpang bapai galeng ras inget kana kaayaan hirup patani, bat paingan teuing barudak patani sanggeusna sakola embung balik jadi patani, da geuning kitu kaayaanana. Datang ka lembur kuring diuk ditepas sarta tegung sidila si Nyai mawa teko jeung cau merengarang kadak. Cau Ambon sasikat, mun di kota mah meureun 5 rupiaheun mah. Bari ngarongkong nyokot cau kuring nenyo ka si Nyai, bat teu imut-imut acan. Ku sakitu, dina hate geus jadi pikiran, sagala laku kuring bat dianggap sepi bae. Manehna teu basa teu carita. Leos ka imah deui. Kuring ngagelehe bat teu kanyahoan deui si Nyai mawa angel sadua-dua. Sot angel les deui bae. Bari ngalamun ngaler ngidul teu kanyahoan bat kasarean, dari inget teh bet geus deukeut ka magrib. Reup peuting deui. Teu beda cara peuting tadi bae dirariung ku semah tatangga. Padahal ari munggu hate mangarasa teu geunah di kitu-kitu teh. Leuwih ngeunah lamun harita ngariung teh sakadar bapa emak jeung si Nyai. Atuh ku kituna sanajan bari teu purun kapaksa ngobrol deui bae. Tapi harita mah lolobana ngan narima pananya bae. Aya nu nanyakeun kumaha harga beas di kota, kumaha ti peuting ramena, kumaha kaayaan toko-toko, pendekna sagala ditanyakeun. Kabeneran pukul 10 teh tatangga geus pada mulang. Teu kuat si lalila-lila. Tungtungna kuring ngagelehe bari nyebut punten ka bapa. Bapa sareng emak teh kedah angkat ka kota ka abdi. Ceuk kuring. Mangga manawi parang. Engke upami parantos panen. Jawab bapa. Ratu lami keneh mangkaning ayeuna nembe macul. Moal lami genep ka 7na oge panen. Kapan ari parantos panen mah atuh ngintun-ngintun beas ketan sareng lemeungna. Entong kedah kikintunan bae atuh bapa. Atuh parantos kitu lumrahna urang kampung mah. Beh dieu bae entong ngantosan panen heula. Keun bae entong kikintunan. Tah abdi teh di Jalan Guntur nomor 7 genep. Gampil turun di stasiun teh kana beca we. Tukang beca mah tangtos terangeun. Catat Nyai kadinya bisi urang ka kota. Si Nyai asup ka kamar meureun rek nyokot kertas jeung patlot. Geuning si Nyai teh bisa nulis, ceuk dina jero hati kuring. Punten bae supados gampil naroskeun. Saha jenengan teh? Abdi pun Andria. Tah, Nyai pek catat sakalian jeung jenenganana. Teu aya patlotna, jawabna. Kuring nyokot bloknot, tret kuring nulis adres sorangan, sarta dipasrahkeun ka bapa. Ku bapa ditampanan, bet terus disina diampihan ku si Nyai. Si Nyai maca tulisan kuring, sarta terus diselapkeun dina bilik. Kumaha? Sanesantara? Abdi mah sanesantara. Kuring imut. Sumuhun. Kumaha parantos sabaraha hiji putra? Alhamdulillah Bapak.
Abdi mah teu acan gaduh indung budak acan. Geuning. Nah atuh. Teu acan parang bae panginten Bapak. Atuh sareng saha bae di bumi teh. Dikawulaan ku indung keneh bae abdi mah Bapak. Sumuhun. Dupi Rama aja menang keneh. Aya berkah sadayana araya keneh. Si Nyai ngadengi wangkungan kuring jeung bapana teh katenjo panona buringas duka kumaha pihartieunana. Atuh dari orang kota mah kumaha pamaget di istri oge tara laki rabi anom-anom. Ceuk emakna. Mimiti si Nyai ngolesed asup ka kamar, ditumbu ku emakna sarta tekung si lila bapana oge ngagoleah di tengah imah. Kitu deui kuring. Sora beki leutik meh teu puguh nu diwangkongkeun, tungtungna saimah eta jempe teu kadenge naon-naon. Inget-inget isuk geus pukul 7 deui bae. Kuring buru-buru kacai sarta sanggeusna terus dangdan. Ari kaluar kasampak bapak emak jeung Aspian katu tanggungan geus sayagi. Gitu oge cenah kudu dahar heula da si Nyai keur sasadiaan. Saberesna dahar kuring pamitan bari sasalaman ka bapa jeung emak. Beral Aspian. Jajabkeun sing nepi ka hal teu. Ceuk bapa. Kuring indit. Tapi sajeroning indit panon duanana teu boleh luak liek. Hate tumanya. Nah kamana ari si Nyai? Ti tadi ti barang tas nyadiakeun dahareun teu katenyo deui. Sajeroning lempang kitu keneh bae terus mudun mapay jalan huma, tetap jadi ingetan. Kira-kira geus lempang saparapat jamna, kuring ngareret ka tonggo, bet si Nyai katenjo ngajanteng sorangan, nenjo ka kuring handapeun tangkal kai. Mang, bangga bae ti payunnya. Abdi puguh aya nu tinggalin, ceuk kuring ka Mang Aspian. Tapi angkatna lalaunan nya Mang. Kuring katonggoh deui sarta kira-kira 10 meter deui anggangna ti si Nyai. Kuring masangkeun potret terus dicetrekeun. Katenyo ku kuring si Nyai nyarande kana tangkal kai. Ku kuring disampeurkeun, barang geus deukeut si Nyai ngalinggek leungeunna ngahalangan tarangna. Bat bingung piomongeun. Naon atuh nu kudu diomongkeun kalah kalengan kuring nyabak tak-takna. Kamana Nyai tadi teh? Ceuk kuring. Teu ngajawab. Kusiwel kuring ngodok saku calana. Nyokot notes, inget dina jero notes teh aya potret kuring. Eta potret ku kuring dipikeun. Tah ieu potret akang pek ampihan, hitung-hitung panyangcang. Ngadenge kecap panyangcang bari nampanan eta potret manehna melong kana potret bari siga aya nu dipikiran. Naon atuh Nyai? Manehna ngareret kana beungit kuring sarta teu lila tungkul deui. Kuring ngahuleng, manehna ngahuleng. Dari mungguh dina hate mah hayang nurutan cara dina bioskop. Geuning ari rek papisah, tapi bet teu tega. Sakadar tanda papisah leungeun si Nyai duanana ku kuring dicekal. Ceuk kuring. Nyai ditinggalkeun. Akang tangtu moal lila bakal ka dieu deui. Kuring ngaleos bari ngalesotkeun leungeunna. Sarta saban-saban sababara lengkah kuring ngalieukan ka manehna. Nu harita teu beda jeung Arca anu terus mencerong ka kuring. Ti kajauhan barang kuring rek panutupan nenyo beungeut manehna, katenyo ku kuring manehna ngagupayan. Mang Aspian ngadagoan. Mang, ceuk kuring. Eta budak teh saha ngaranna? Nyi Warsi agan. Ari bapana? Katelahna di lembur mah Bapak Warsi we. Nya katelah ku anak. Ari sanyana mah Bapak Alwasim. Anakna teh kabeneran ngadihijina awewe. Daya oge lanceukna lalaki maot alit keneh. Oh. Geus boga salaki bareto ya tanya Warsi teh. Ari agan. Sanes seranda masih parawan. Oh. Sugan geus boga papacangan? Tegaduh, sareng agan di kampung mah tara aya papacangan, hartosna bobogohan sakarapna teu aya. Kumaha indung bapana we? Malah wartosna Nyi Warsi oge parantos dipurut ku palurah. Bade dikawinkeun ka puterana anu jadi juru tulis desa. Kumaha Nyi Warsina daekeun? Daek teu daek eta mah ceuk nu jadi sepuhna kedah kawin ka dinya. Budak awewe mah kedah nurut bae ka kolot. Oh, kitu Mang, ceuk kuring. Kuring teu ngomong deui. Nyaah lamun si Nyai dikawinkeun menangkeun kanu teu dipikabogohna ngan sakadar kudu nurut ka kolot. Tapi
Nah kakuring oge si Nyai teh bakal bogoheun kitu. Tungkul bari mudun terus nanyak bari tanggah. Jongjon lempang jeroning mikiran diri batur. Dabongan make terus cumantel dina hate. Mangkaning geuning si Nyai teh betrek dikawinkeun ka anak palurah. Kapiheulaan. Jog anjog ke stasiun. Atuh tanggungan teh dihijikeun ku Mang Aspian supaya bisa dijingjing. Kukuring Mang Aspian sanggeusna dinuhunkeun di persen duit 10 rupiah. Tah ieu mah keur budak, lumayan, engke sugan kuring ka dieu deui. Tekung silila kereta api datang, kabeneran lowong atuh diuk teh tumanina sabangku nyorangan. Bari nyarane ngalenyepan lalampahan 2 peuting. Neangan lowong tina hirup nu pinuh ku kudu, breh kalangkang si Nyai keur imut handapeun tangkal kai. Neangan teh ngan ukur nepi ka meunang nineung. Teu luput di kurung waktu antara senang jeung bingung.